Naon teh? Ulang-ulang wae teh. Bingung orang teh euy. Tadi budak orang nelpon di Bandung. Cenah mah isukan teh dihukum. Nah, dihukum pada naon? Tuh ka orang ge. Baringung. Luas orang ge. Pas nerima kitu tuh. Kebaru HP na ge beak baterai na ge. Ari tadi sok caritakeun, budak teh ngomong-ngobrolna kumaha ngobrolna? Kieu tadi teh budak teh. Pak, abdi tos lulus sekolah SMA. Nah, terus Bade neras ka fakultas hukum. Bingung orang teh fakultas hukum. Ada budak orang salah naon ya? ari artina fakultas apa teh RT? Tuh ka orang gitu apal keronan. Fakultas teh kesalahan naon? Ari RT teu jelas. Dasar dableg. Ya, teh ari fakultas teh lain kasalahan. Jeung budak maneh teh lain di penjara dan dihukum di penjara lain. Budak maneh teh lulus SMA, erek kuliah jurusan hukum. Udah separadu ari mikir teh. Gitu.